Tehon cewang semoreang ada pahlawan bangsa Jadu mundur patrang ulang Mereka tacan laksana Alon na praune wis nga Biak biak banyutin nala Ora jemu-jemu karo mesem guyu Agilang ake rasa lungarah lesu Adi kajawil mas jebul rodo sore Piting kelopo katot ngawe ngaganggu wae beda lagu eta mah. Hah? Nu tadi mah tehon cewang. Naon teh ngaranna teh? Ya keratakan pahlawan. Keratakan pahlawan. Anu tadi mah eta perahu layar, jauh atuh beda. Nyakeun we atuh urang teh sana silaturahmi dan selain zamanna Siti Nurbaya ya nama. Mas zamanna Siti KDI bebas we atuh. Bebas we kudu nyambung atuh. Beda sama gripna ge sarua. Sarua ai gripna mah. Ngan beda dina gardu kahijina. Kaduana baheula mah can aya grip eta teh. Bisa Buki kitir keneh. AJB ye. Apa tuh berita kemarin anu keur viral? no. Di kota Bandung di ieu bukan keur usum hujan geunan nya. Astana anyar lain astana anyar. Aduh naon nya tadi teh alah. Dinu naon eta teh. Nu apa bejan Heuh di Pagarsi. Eta Pagarsi. Pagarsi Ya. banjir deui kamari. Astagfirullah. Motor ke bawah palit. Olah. Mobil ke bawah ku cah. Eta geus kejadian deui kerek tahun kamari kejadian teh. Ya di Pagarsi panya. Pagarsi. Ya ngadenge beja di Pagar Ayu. Di Pagar Ayu cenah aya banjir gede deui cenah. Pantun kamari meureun Karunya nya dulur urang nu di Pagarsi sil pagusur. usur. Karunya pisan. Terus saat sana teh aya kariweuhan deui. Ribuhan kumaha? Eta jadi warga Taman Sari Ya. kena ku penggusuran Satpol PP ku pemerintahan. Ada Hmm. direlokasi kana gitu di Ya. tata deui meureunna. Hade-hade. Penting kumaha ting meureun lah. Ting mana nu bener ting mana nu salahnya eta mah teu apa. Meureunna pemberitahuanana meureunna naha dadakan. Kumaha. Ya. Akhirnya terjadi perang kamari teh. Beda-beda bakakak gitu. Eta mah ya ulah prenggo. Bekal sing timbul ku batu. Tapi eta ti pihak nu boga imah awewena satujuan eta digusur. Lain kawinan ya. Ya jadi karunya nya di sisi lain urang teh karunya atuh. Ya. Eta nah ditempatkeun heula di mana si warga teh Ya, gitu nya. sementara mah. Terus eta teh sebenarnya lahan saha, lahan rakyat atau saha itu. Ya, Eta apalah urang mah gitu nya. Eta apa Korea saha. nyimakna urang mah berita kitu teh sok sedih. Tah eta Eta. sok sedih sok sieun ke tahun hareup urang kagusur. Nya urang mah aya mah pilih manu piamaneun we atunya. Tah gitu. Tah ayeuna menurut wali kota Korea Condong yeuh kumaha eta lamun misalkan Mang Bari jadi wali kota Korea Condong. Tah keur wargana eta lamun ningali kitu kumaha Mang Bari? Wah, mun teu. ningali kitu mah nya urang teh kudu dibebenah, kudu ditelusuri heula jalurna. Ka mana arahna, di mana mimitina bisa dicing di imah eta teh. Naik dumuk di dinya teh eta teh geus bener surat-suratna. Ya, eta napi naon teh ngaranna teh jujutan ti karuhun-karuhunna. Jujutan ti kolot-kolotna, ti buyutna, abdina, neuteukeun ka wah non disebutkeun jang awarengna. Bener di dinya eta kudu ditelusurina teh. Da urang ge teh waka mikiran nu kitu. Abdi sorangnya masih bingung posisi can boga naon ya mage teu boga. Tapi mudah-mudahan doakeun tahun 2020 Mang Barin boga imah Amin. nya. Amin. Eta doakeun viewersna cing alus Mohon nya loba nu nonton hasilna gede hasilna gede. 2,5% eta Ya hak. aya hak keur Mang Barlin Ya. jeung keluarga Amin. meureunan tapi buka kewajiban oge Mang Barlin Kewajibanna. syuting stripping. Nah, itu stripping sebulan sekali. Syuting stripping. Aduh. Tah ayeuna usum hujan pan nya
wajar banjir oge Ya, ada usum hujan nyebabkeun banjir naon nomorlin ya cai. bener Ya cai. pada misi loba sampah oge nya Heeh. aya hujan mah pan awe cai teu banjir Mau banjir. paling barahu Marau yang dilarang membuang wajah sembarangan ieu mah micen beungeut geus teu kapoe-poe alungkeun. Ayeuna geus sararah warga di urang nyarieun saluran biopori dan luhur genteng dia kori mah di taneuh heeh kuduna eta ya kumaha pikiranana nyieun saluran biopori ayeuna hareupeun janela harunya teuing nya da urang cenah anu keur mengatasi masalah banjir mah gampil kumaha eta simpel tapi sederhana. simpel teh sederhana eta Kalau mengatasi banjir mah urang enak nyewa helikopter numpak helikopter kurelingan we nu banjir dari sebenarnya mengatasi banjir kan aya di atas yang banjir mengatasi daerah banjir harusnya tapi orang lain orang ngaheureukeun anu kena kamusibahan lain tapi orang ieu ngahibur ngahibur ngrojongna urang kan lamun aya pengumpulan dana ke korban banjir karena pan sok ngiluan nya eta walaupun urang oge bereun sebenarnya tapi pan urang ku aya niatna hayang mere ka sesama urang nya geus ibadah masih ibadah ada urang mah teu boga cenah ku harta teu ku seuri geus seuri ge ibadah atuh bener bener juga ibadah tapi ulah jadi yang serikeun ulah jeung ulah serian sorangan ya pan urang mah aya dina ilmu kesehatan pan cek dokter Boris Kerap jeung dokter Boyke pan anjeunna nyalunguhan ka urang mun urang hayang sehat cenah mun hayang seuri tong ditahan-tahan si lumpatna ka nuginya jauh eta seuri tong ditahan bulusurkeun hayang seuri bae di mana na angkot hayang seuri perlu minta izin lah ke supir. Pak betul abis teh ya seuri. Boleh diantar ku supir teh ka pom bensin. Bebas dari mana we? Ya, bebas. Eta urang teh ulah bebas di mana we teh. Ada bebas zaman demokrasi bisa muntah di mana we. Bahaya eta. Bahaya ulah bisa banjir teh. Ya, anu mah bisa runtah urang pan aya tempatna. Ada saluran runtah aya nu warna hijau. Pemerintah disediakeun kan warna koneng jeung beureum tapi kumaha nu hejo keur ka Kota Madia nu koneng keur ka kabupaten si sampana teh nu beureum keur ka provinsi yang mun bisa mah terus surat suara nyian bilik sampah rek micen teh ulah silih reret ulah silih tolong aduh pada warna hejo koneng jeung ieu lain ngabarin eta teh hejo koneng gitu eta keur ngabedakeun mana sampah organik non organik jeung non kolesterol non organik sampah non organik anu diperlukeun pisan mah komo kudu hajat mah organik tunggal organik betul dinu sampah kan aya mah nya disediakeun sampah 3 tong da bingungan atuh kamu jalan awam mah jeung koneng ke mana cenah keur ka mana kan beureum keur ka mana dah yang we kritis nya kayaknya tinggalin tapi kritis aya anu nanyakeun cenah namun dicanak ku abdi nu konengna teh sagus ulah nu konengna mah eta bisa ngakibatkeun gula darah ulah secapot-capot lah mun ada capot tiluanana keur di imah mah kabi-abina kada ayeuna ge walungan aneh mah lain cai eta mah jadi tempat sampah aya kumaha pikiranna nya pikiran namanya jelema mah sarua mikir nama aya miceun mah kalau bener kan nya tadina miceun teh ka walungan atuh ka walungan wae karunya ada antara uwa jeung bibi ge pan sarua keneh ka walungan ka bilungan atuh tong ka wae lain eta lain uwa eta ayeuna ya anu teu boga misalkan tempat sampah urang matakna da imah memboga meureunna nya ulang micen di mana wae nya micen di mana wae bisa diparalelkeun kan make parabola bukan sampah tempat sampahna mah cauran asal iuran we bayar parabolana disuruh kencing TV zaman teknologi ayeuna mah tapi pas kemarin make topi ge mah siga saha siga kades anyar dilantik kades anyar dilantik amin mudah-mudahan we kecapai jadi kades
Tengger kade cita-cita mah sing luhur sekalian. Presiden. Amin. Ya mudah-mudahan kapayun atuh manawi gitu ge aya nu ridho nyalok abdi, insya Allah ke nyalonkeun heula manawi abdi aya. Nya bade ke kempal teh ayeuna keur nyalonkeun jadi presiden meureun. Kempal Ya duit dagang-dagang eta pan cemilan deh kadinya. Keur modal. Ya keur modal. Tiga abdi mah kan buka Facebook aya keuyang mah nih kumpul. Alhamdulillah. Menang digawe tilu naon kumpul aya duit 20.000 kumpulkeun. Itu di Facebook. Nyangge Facebook second. Teu kudu meuli Facebook mah. Asal boga email bisa. Instagram boga manggarin. Manggarin di Instagram. Nuju diuruskeun heula RT RW na. Kena penduduk setempat. Izin RT RW na uruskeun heula. Ulah nepikeun ka urang teh RT adat ke kurung ku IG teh ya. Iga. Adat ke kurung ku IG. Di Instagram eta paling muat berfotona sabaraha gram, teh di gram heula kan. Samarangan ngupload foto kan. Abang Instagram gitu ya. Jadi gram heula. Di gram heula ulah posting video, foto. Nah, eta baruna. Buat diabetesnya. Kan mun diabetes sudah harga sok di gram. Ya kan ngupload foto kudu di gram heula. Kan penting mah eta lah Bandung sing kondusif kana mah kondusif. Urang kudu bahagia, kudu bahagia urang. Jadi orang Bandung. Ya, jadi warga kota Bandung. Jadi apakah Bandung bangga punya warga seperti saya itu? Ya, Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Ya. Dan jangan comel. Ya, jangan comel. Eta lah sakitu meureun urang mah nya. Ya. Bahasan ya mengenai kota Bandung. Ya, dengan segala keriuhanana wajar lah ya turun naiknya karena roda itu berputar. Kemarin ke pemerintahan Bapak Ridwan Kamil mungkin Bandung juara ya juara naon ya juara cenah pembangunan secara bentuk artistik ya betul beliau basicnya di sana itu yang sekarang juga mudah-mudahan ada prestasinya juga enak Kang Odet enak basicnya tinu naon agamisnya mudah-mudahan teh sing Bandung juara MTQ. Nah, MTQ sing juara bukan nama Bandung masa galupana ada orang Bandung kusada di memulainya tuh kesenian kebudayaan. Dari religi na oge mulai urang Bandung kene. Bener. Singnya urang Bandung jatuh. Urang iki urang Ciamis. Pokoknya nu acan subscribe silakan subscribe tah follow Instagram na Mang Barlin Gotiks. Barlin Gotiks. Nah, Gotiks teh naon? Gue patut pilih Gotiks. Itu bukan emang kayak penak deui sareng urang duaan. Gelombang Musami. Gelombang Musami dina gelombang YouTube-na sabaraha? 48 UAM. Ada noe. Cenah aya nu naroskeun ka Mang. Kumaha di YouTube teh sok aya jeung kenaon wae. Setiap Salasa we sareng Reboy jam 8. Nah YouTube mah. Merukankeun TV, sarua jeung TV urangnya. Iya. Cenah di abdi mah nonton YouTube teh YouTube-na biasa goyang cenah. Nah, cing atuh. Ini berarti urangna goyang teh. Karena batinna keur goyang karena urang. Nah, YouTube mah teu saya di rumah lagi. Nya. Berarti mah nyaan YouTube goyang, aplikasina luhuran atuh. Antena. Serganya antena. Ya tah, pokoknya mah kitu we nya kayak penak deui sareng urang duaan di episode salajengna. Di Kongres ngawangkong teu beres-beres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.